Jadi Komaru Sobar bingung, ya Soleman pahlawan geus lelah Pak. Komaru Sobar nek ngagandong geus teu kuat. Bingung. Soleman pahlawan bari ngarautan awi. Nyeun jamparing jeung panah-panahna. Komaru Sobar akang maulah diuruskeun. Geura tulungan wae bapa akang di negara Habsyi. Ai akang menepi ka maotna teu naon-naon, doakeun kumaneh sing katarima iman Islam akang. Waduh cilaka. Kang akang manggeus teu kuat cek Soleman pahlawan. Digandong teu kuat, ngagandong geus teu kuat. Wayahna kolot akang belaan baik kumaneh. Yeuh kana panon ti akang jamparing jeung panah-panahna. Akang maduakeun bae. Lamun nepi ka maotna akang mudah-mudahan ditarima iman Islam akang. Aduh cilaka cek Komaru Sobar. Komaru Sobar ngabangingik ceurik cimata getih. Gusti muga nang sayungan, Gusti muga netepkeun kana iman Islam abdi Gusti. Muga Gusti dipasihan kasobaran, dipasihan katabahan. Ya dulur geus repot. Aing lempang ka negara Habsyi, ieu perang oge moal genep pikiran. Sebab inget kanu jadi dulur. Cek Komaru Sobar aing nek neangan kadaharan we di leuweung ieu. Sugan aya naon ku aing rek dibawa supaya dulur aing sehat kembali. Paladirin ieu Komaru Sobar teh unur tina payunan Soleman pahlawan luga ieu lumunur. Layang rana dening laga nongenang meureunannya. Jadi Soleman pahlawan di kantun Pak, di leuweung. Komaru Sobar mamawa jamparing neangan kadaharan muter di leuweung. Teu kacaritakeun Komaru Sobar, kacaritakeun di nagara Tajul Muluk raja kalengitan Nyi Badrulaela. Nyi Badrulaela inget kanu jadi salaki kabur dulur ti karaton. Mana gede beuteug. Pala hadirin ieu Nyi Badrulaela teh aya di tengah leuweung kapahung kasarung. Nek mulih teu nyaho jalan, nyusul-nyusul salaki teu kapenak salaki. Pakaian geus rajib, leuleungan sabulan leuwih Nyi Badrulaela. Gusti kamana ieu salaki Soleman pahlawan jeung Komaru Sobar? Deudeuh teuing aing balik teu nyaho jalan. Ti ditu aing teh ngudag-ngudag nu jadi salaki, salaki teh can kapenak Pak. Mangkaning ieu patuangan geus karaos nek ngalahirkeun. Mangkaning aya di leuweung anu jauh ka lemur, jauh ka kota. Ya Allah, Gusti muga ngahampura dosa, Gusti muga nyalametkeun. Nyi Badrulaela gogolencengan pala saderek dina kebon jati nu sagetu ageungna. Gogolencengan tulung-tulungan menta dipangnampakeun si bayi. Satu hewan kabeh pada molongo ningalikeun Nyi Badrulaela bade lahir. Barang bereset Nyi Badrulaela lahir, putrana teh pameget lalaki. Kulantaran Nyi Badrulaela saparantosna lahir teh kudu bebersih, ngebersihan darah anu kaluar. Kapaksa ieu si bayi teh dituluban ku daun jati kaset. Wayahna ku ibu di kantun, ibu bade milari cai.
nyebadulaila kokoronangan milari cai sapoe teu meunang ai nek balik deui dihareup sok sieun aya cai nyebadulaila milari cai sampai 2 poe teu meunang. Ya Allah, kamana imang kaning anak aing ditinggalkeun nyebadulaila keur kokoronangan neangan cai teu selami jol Komaru Sobar Pak. Komaru Sobar aya manuk-manuk di Jamparing kadaharan anu kumaha ge diala barang asup ka hanapeun tangkal jati Komaru Sobar kaget nincak bayi pala sendiri. Waduh, ieu aya orok Pak. Cek Komaru Sobar saha ieu ngalahirkeun. Alhamdulillah ieu akaneun aing cek Komaru Sobar. Cek Komaru Sobar aing keur edan ieu waktu sebabnya kadulur aing Soleman Pahlawan. Anak saha orok saha tetep ku aing nek dibawa. Nek dijual ku aing ka lembur mana ka nagara mana sugan laku 2-30 liter mah. Berangkat dibawa teh si bayi. Paladirin ieu Komaru Sobar mamawa orok didagangkeun nyebrang ka hiji nagara. Nyebrang nyebadulaila barang dongkap kadinya putrana parantos teu aya Gusti meureun ku orai duka kumaha kasep ibu hampura dunya akhirat anjeun bagitu lahir ka dunya ku ibu di kantun milari cai ai prak aina teu aya nyebadulaila Pak ngadengek-dengek berang peuting ceurik di hanapeun tangkal jati. Komaru Sobar nyebrang mamawa si bayi. Kamana nyebrangna Komaru Sobar ka nagara himiar Islam asli. Kadagang orok Komaru Sobar di negara himiar Islam asli. Mangkani di negara himiar Islam asli kaayaan genting. Sebab raja ngesakian puluh tahun pernah kalengitan orok. Kabeneran aya budak ngora dadagang orok. Wah, cek pamajikan raja Kang, rupana baheula nu maling orok urang ge ieu boy. Anu akhirna Komaru Sobar ditewak Pak di negara himiar Islam asli. Dibawa ka raja. Saha ngaran maneh? Komaru Sobar. Di mana maneh ieu menang orok? Di leuweung Gusti. Di leuweung. Buah-buah anak kaula baheula eueuh ku maneh ieu? Teu pisan-pisan teu Komaru Sobar. Komaru Sobar, kaula pernah leungit umuran 3 poe. Pamajikan kula tos ngalahirkeun ilang sampakdana anak kaula. Tapi kaula moal nyangka ka maneh hitung-hitung gantina anak kaula hayang dibere duit sabar duit maneh. Nah, jadi cek Komaru Sobar ieu. Pokona mah abdi manyuhunkeun kadaharan we Gusti perbekalan kangge abdi. Saha ngaran maneh Komaru Sobar? Nyieun surat-suratna euy. Komaru Sobar tari mangical tanda tangan dina segel ka eta raja. Komaru Sobar menang perbekalan teras nyebrang deui. Nyebrang Komaru Sobar. Barang nyebrang Komaru Sobar Bapak ka mana datangna? Teruskeun ulah. Komaru
komaru sabar ngudag saderekna Soleman pahlawan. Alhamdulillah Soleman pahlawan hampir ngelepaskeun nyawa, komaru sabar datang. Komaru sabar mawa kadaharan, mawa roti, mawa beas, terus dibubur. Teras dituangkeun ka Soleman pahlawan, unggal enjing, unggal sonten teras. Alhamdulillah sehat kembali lalapan sabulan Soleman pahlawan. Komaru sabar, di mana maneh menang bekal? Ulah loba omong kang, wing mangi korok di luhur geus bener. Siap berangkat tulungan kalau kurang. Paladirin komaru sabar berangkatnya sami sehat kembali. Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibtoli. Berangkat Soleman aini badulaela Pak keur ngear be ceurik jahanapeun tangkal jati jeung ceurikan anak. Ti belah kidul aya nu ceurik deui. Saha nu ceurik? Nyi Maryam Ukhra. Patih rubrep kanarip anu keur peperangan Pak geus katewa ku raja. Leuleungan eta Nyi Maryam Ukhra rek ngabejakeun kolot maneh geus katewa. Ceurik bae Nyi Maryam Ukhra di tengah leuweung. Barang didengekeun belah kaler aya nu ceurik deui saha Nyi Badulaela. Anu akhirna cek Nyi Badulaela apa juri apa setan eta nu ceurik belah kidul. Cek nu belah kidul kitu deui eta nu ceurik belah kaler apa juri apa setan kitu. Jadi pajurik-jurik. Cek nu ti belah kidul jin atawa setan atawa siluman. Anjeun anu keur ceurik meuni ngadengek-dengek. Nah anjeun ke manusia. Cek Nyi Badulaela di temalan aisim kuring mah manusia. Tapi nu ceurik belah kidul apa jin apa siluman apa setan. Oh kan ibu oge manusia. Oh lamun manusia pada manusia coba atuh ka dieu nyampeurkeun Pak. Go Nyi Maryam Ukhra deudeuh teuing saha anjeun ngaran Nyi Badulaela. Kunaon maneh ceurik di leuweung jeung ceurikan anak cenah ibu. Abdi teh lahir di leuweung. Ai putra teh duka ku oray duka ku manuk. Aduh, ibu oge nuju milarian anak ieu teh kaleuweung geus sabaraha taun teu aya. Teu panjang lebar deui eta ngobrol, geus urusan anak metak sedih. Ulah dicaritakeun. Pokona maneh balangsa ku sebab anak, ibu oge balangsa ku sebab anak. Ayeuna mah hayu urang neangan pagawean we Nyai. Nya cenah Bu, abdi marek nuturkeun ibu we. Jadi Nyi Badulaela teh iring-iringan jeung Nyi Maryam Ukhra para saderek teu nyaho ye Nyi Maryam Ukhra lamun eta bojona Soleman pahlawan teu terang. Barang Nyi Maryam Ukhra jeung Soleman pahlawan aprak-aprakan neangan padamelan. Kacaritakeun di negara himiar Islam asli ieu murang kalih teu daekeun nyusu. Sadayana kaum ibu di negara himiar Islam asli dikumpulkeun. Saha-saha anu dikenyot cai susuna ku anak kaula lamun ngora keneh dijieun anak. Lamun pantaran saumur jeung kula dijieun dulur, lamun kolot dijieun kolot. Waduh, sadayana kaum ibu pala saderek dipilarian teras.
di pulau kade terus-terusan nu dikenyot beres kaum ibu nu aya di kota perintah raja ka Serdadu kudu operasi ka lemu ka kampung operasi ka leuweung-leuweung barang Serdadu operasi ka leuweung manggih dua awewe Nyi Maria Muhro jeung Nyi Badulaila ditewak Nyi Maria Muhro. Aduh aya naon bapak wayahna maneh kudu menghadap raja. Aduh pangabdi mah teu gaduh dosa juragan lain nek dihukum bahagia lamun cai susu maneh dikenyot ku anak raja ya seluruh kaum ibu nikah hoyong dikenyot ku anak raja tapi sama sekali henteu daekeun sugan maneh coba bawa Nyi Maryam Ukhra jeung Nyi Badulaila cek raja panikeun heula besi bau awakna panikeun Pak dibalung kuda ku minyak seungit sebab leleuweungan sakean taun di leuweung Nyi Badulaila geulis deui Nyi Maryam Ukhra ditonton ku ribuan kaum ibu ngasongkeun susuna teu daekeun ngenyot beres Nyi Maryam Ukhra Nyi Badulaila Pak barang dia songkeun susuna Nyi Badulaila eta murang kali mani ngabudah teu bisa lesot ngaginyel terus Pak alhamdulillah eta raja meuni gogorolongan banget ku atoh Nyi Badulaila direken anak ku kaula maneh Nyi Maryam Ukhra dianggap dulur ku kaula geus maneh tuaan ulah gawe naon-naon uruskeun anak kaula bae jadi Nyi Maryam Ukhra jeung Nyi Badulaila ngarorok eta murang kali bae dibere ngaran ibudak teh Soleman Pembela Soleman Pembela anu lucu pala saderek manehanana nu dipake kanya ku raja di negara dimiar Islam asli teu kacaritakeun Soleman Pembela teu kacaritakeun Nyi Maryam Ukhra jeung Nyi Badulaila kacaritakeun Soleman pahlawan jeung Komarus Somad geus masang bandera beureum di tiap-tiap suhunan masyarakat di negara Habsyi